Ayeuna aya warta nggunaan teknologi blockchain atanapi anu langkung dikenal salaku mata uang internet, nyaeta Ethereum, anu parantos turun ka titik panghandapna dina 4 tahun terakhir. Dina awal April 2025, harga Ethereum turun ka $1.437, nu mangrupa titik panghandapna saparak Maret 2023. Penurunan ieu nunjukkeun tren bearish nu lumangsung dina pasar kripto secara global. Salah sahiji faktor utama nyaeta rotasi modal ti Ethereum ka Bitcoin, nu nunjukkeun yen investor leuwih milih aset nu dianggap leuwih stabil. Indikator teknis saparatos Relative Strength Index (RSI) oge nunjukkeun tekanan jual nu kuat. Sedangkeun Chaikin Money Flow (CMF) nunjukkeun aliran modal keluar tina pasar Ethereum. Selain eta, Ethereum oge ngalaman tekanan ti saingan-saingan saparatos Solana jeung Cardano, nu nawarkeun solusi blockchain nu leuwih stabil jeung murah. Kacenderungan ieu nyababkeun investor ngalih ka platform-platform eta, nu ngurangkeun pamenta kana Ethereum. Penurunan harga ieu nyababkeun loba investor ngalaman kerugian. Data menunjukkan 26% alamat Ethereum nu masih nguntungkeun, sedangkan 70% ngalaman kerugian. Hal ieu oge nyababkeun aliran keluar tina ETF Ether di Amerika Serikat nepi ka $400 juta dina Maret, nu mangrupa total bulanan panggirina saparak Juli. Ethereum oge ngalaman tantangan internal. Kalebet konflik di antara pemekar jeung tunda dina pembaruan teknis. Hal ieu nyababkeun krisis kepercayaan dina komunitas jeung investor. Penurunan harga Ethereum ka titik panghandapna dina 2 tahun katukang nunjukkeun tantangan nu signifikan pikeun platform ieu. Sanajan masih boga komunitas pemekar nu kuat, Ethereum kudu ngungkulan masalah internal jeung kompetisi ti platform sejen pikeun menaikkeun kepercayaan investor jeung stabilitas harga. Audio Jungle.